Kaula selaku lurah Tamtama Negara Warta sakaligus satria Pringgandani umaja kabalarea pikeun ngaronjatkeun keamanan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupaha kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa kanda. Wah, priyogi waspada. Oknum anu masih kene diharudung Beres. anasir anu masih kene balawiri anu teu ngarepkeun nagara tentrem anu teu ngarepkeun nagara aman. Wah, sanesna teu ngaharepkeun jalanna pemerintahan dina waktu ayeuna anu luyu tenan jeung kahayang balarea. Beres. Sabab loba kene jalma anu usahana tidak kacekcokan negara. Wah, seueur di mana aya ribut-ribut sok nyulunum. Tah eta Di mana rame-rame sok nyeleke. nyeleke ade. Di mana geus beneng seweng antara urang jeung urang manehna lumpat bari mengabarakatak. Oh, eta jalma. Lumatak di lebah dia cing hati-hati kanca. Oh, tangtos mangga. Bade waspada. Waspada permana tinggal. Carincing. Kaula menta beja ti balarea upami teh mahaya. Dipasihan informasi. Kapenak Paman Arjuna anu teu aya di negara. Sae. Oge Kangjeng Rama dimunggul pawenang anu milarian Kangjeng Rama Paman Arjuna mah teu aya. Sumuhun. Wah sakitu bantuan ti balarea diharapkeun ku kaula. Oh, sae mangga. Dipasihan informasi ke di mana pernah. Arim bisuta kang samya mandeg setengah king marga setengah king marga Ewan pantes kecapetan Raden Gatot Kaca anu parantos ngidung ulon ngaler Duh. milarian Arjuna sareng Bima dugi kadangat ayeuna teh acan penak Kunirahangan dikan kanza Kulan pikir saya naon ade. anu dicuriga ku kaula urang-urang astina nyieun reka perdaya kanza. Wah, laras ulang. Teureun-eureun neangan pasualan supaya Pandawa pinangi jeung lara. Laras ngadama pucuk tigirang we. Salilana ngan ukur nyieun pucuk tigiran kanza. Leres. Tapi paren dene gitu. Genteng-genteng ulah foto.
Lars ada kurang air kayak kentinakan langsung gara-gara Astina kaula bisi kanza. Wah, bisi melengkung bekasnya lahan. Ih, tangtos. Ulah bulan. San pugu salahna. Dacan pugu lepat. Tapi yakin lamun teh mah Paman Arjuna ditandasa, Kangjeng Rama ditandasa kurang-kurang Astina dina harti. Bakal saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah tamtama negara kanza. Wah, saya leres bulan. Muagimir sanajan eyang Bisma Sakti Mandraguna. Wah, kadena. Muagimir sanajan eyang Dorna Sakti Mandraguna. Muagimir nying harapan karena anu sakitu tapis dia mainkeun panahna. Gatot Kaca ora wedi kanta. Oh, laras. Dek disiapkeun sajumlah wala dia bala tamtama ti melajang tengah pasukan Garuda ngapak kanta. Saya kitu bulan siapkeun we. Umawi ayeuna juru talungtik terus disiapkeun. Tenan geus ngirimkeun juru talungtik di Dinas Rahasia Negara. Woloh kan tenan. Ya. Dikenal lungtikna. Yakin urang Astina anu nyieun laku lampah mereka gitu. Woloh kan tenan. Rada aya curiga kadinya mah kulan ah. Tapi kadangan ayeuna can mere laporan kan sa. Leres. Dacan. Can mere beja ka kaula. Leres. Ukituna kaula dek muriling deui bae kan sa. Sae kulan. Paman Braja Musti, Braja Kalapalawatan dan Tawisesa. Sabta pangrungu bajing iring tapak nengala bantuan di kaula. Wah, sae. Raden Gatot Kaca maksad mansat ke Gegana Wiyati. Ieu nggih. Nanging saderengipun lumampa Gatot Kaca. Ieu nggih. Lajeng melirik busana. Opo busana di Gatot Kaca? Busana ne Gatot Kaca jamang mas bersusun 3 sumping mas reneka. Ieu nggih. Holor-holor nganggem drasmara aja jamang susun 3. Inggih. Glung cupi siwa prahastahun cakan sana. Inggih. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Inggih. Simawe raksukan krean takusungan. Pengawasanipun. Pengawasannya horanana Braja hingkang tumbawa. Inggih. Simawe sinjang wasununa. Suasana wanci tengah cat boten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan. inggih. Wonten panas datan kepanasan. Inggih. Simawe terumpah ceramah. Pengawasanipun. Pengawasannya pun bisa mabur tanpa gelar. Inggih. Cangcut taliwana. Cangcut. Cangcut pengawasannya pun wong ngecincin. Kayu bedak. Kayu bedak melesat wahu datang gegana mansat kali hamlau. Minat dan dengarna. Ugh!